lagi di channel Anwes 15. Oke, untuk para sahabat Anwes 15, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe, subscribe. Oke, kita lanjut ke videonya. Check it out. Ada baloi saya. Balainya? Ada balai. Alah, balik daripada iya. Ini kan iya. Lumayan kopi nanganjuk. Nanganjuk iya. Iya Kang, daripada sepi orang laguan orang nu nyanyi jeung gitar Kang Adang nu nabe. Ayo siap. Bener nabeuna. Iya, sok. Mapai jalan satapak hebat. Hebat naon sih? Ngajugjug. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembu teu karasa capena sabab kuring naik ojek. Pak. Ih, nu bener nabeuna tuh. Kalau ribut jika yang modal gitu. Kesalah ayeuna mah nikah kieu we lah. Urang ngobrol we lah ayeuna mah. Daripada ieu urang ngobrol ieu we. Ngobrol naon? Ngaler gitu. Naon. Iya, urang tekan pagawean hese ieu kumaha tah. Lain ayeuna teh kan cenah geus new normal. Heeh. Tapi anggap we urang ngalamar gawe teh hese keneh wae. Pugu sorangan ge. Istilahna kumaha isukan baroga duit. Istilahna udah kudu aya lain salah. Sakti ya kasman sorangan ge geus kudulang kuliling ka babaturan. Sarua wae teu baroga gawe. Kitu tah geus hese na teh pagawean teh kitu tah. Kumaha tah kasman tah ayeuna? Puguhan urang geus sarua wae hese. Kamari ge aya babaturan nawaran, aya sugan teh bener. Di mana cari di pabrik donat urang ditanyakeun teh. Ai sing horeng teh ngajawabna teh heuh bagian ngabolongan cenah. Ngabolongan naon sugan teh ngabolongan pake kanjut kan goblok. Ih, kasman harus didengekeun serius. Gak teh kunaon di bolongan ku kanjutnya. Oh, aing ge harus didengekeun goblok baturan aing mah. Udah deh sama sini aja. Berapa? 20.000. Murah banget sih. Nih. Waduh, gak ada kembaliannya, Mbak. Ya udah, ambil aja. Wah, bener nih. Iya. Makasih ya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah udah nyampe juga di Subang. Udah kangen. Kasman, ya, tiga Cisumi kan nu lembang ka dieu keun jiga teh. Mana cucumi teh? Iya, cucumi. Cek, tadi atuh. Maaf siapa ya? Apa mun sombong Cisuminya ayeuna mah? Meni sombong Cusumi abong kene geus gawe di Jakarta. Teh aku teu wau ieu ka Asman. Ku paling ganteng sadunia teh ya. Ngaca dong. Ngaca dong. Ngaca dong. Meni kuat ciduhan gitu. Oh, mun sombong bisa loh sebelum bisa di Jakarta. Ada tuh. Cek, cali. Ada ke coba urang ngobrol teh kali kerja lah. Cusumi meni sombong mau kene geus gawe di Jakarta. Kang. Balaga Ini tuh Kasman sama Kang Adang. ya, Oh, yang orang miskin itu. Ngajak bisa nah eta mah bener. Cusumi ya dan eta meni jiga nu geuleuh kitu atuh bala dieuwan meni lain pangling ayeuna mah. Soalnya udah nggak level lagi. Kita duduk bareng. Kayaannya. Erawan balaga. Ya udah, sekarang mah nggak penting ngomong sama kalian. Nih buat uang rokok. Ya teh bener Cusumi. Bener? Ya bener. 100.000. Udah ya. Saya mau pulang. Ngantuk udah malam soalnya. Jonya, Cisuminya. Ya. Lumayan Kang, 100.000 buat capewang enggak? Kita awan. Sini tahu? Di Jakarta. Tapi jika bau tempat karaoke kemerah Kasman. Di
Urang ieu wae lah. Urang cokot duitna. Kaling heuh. Tadi ge ningali 1 juta. Heuh ningali nama gepokan euy. Aduh gue. Heuh ke penting nya. Geus cenah kitu lah aya nya. Geus. Yuk balik lah. Iya, balik lah. Aduh malah iklan euy film gaduh aing mah. Mah halus Poki, Poki, Ih, mami pulang. lagi apa Pi? Asik mami pulang. Sehat Pi? Baiknya mendadak ini ya. Iya, soalnya aku lagi libur. Oh, Jadi aku kangen sama anak-anak, hmm. sama kamu juga. Nah, ada pemajikan teh. Ngomongnya jadi bahasa Indonesia. Apa salah obat itu? Yang beda bahasanya. Ya harus beda lah. Namanya kita kerja di Jakarta, gitu loh. Ya udah, sekarang mah aku kan udah ngantuk, udah capek. Sekarang ini uang buat kamu sama anak-anak ya. Ntar saya besok mau berangkat lagi. Aduh, duit lagi. Duit 10 juta euy. Mantap 10 juta. Ya, jika itu nak istirahat lama. Ya udah, aku istirahat dulu ya. Ya. Asik 10 juta ya duit ha. Asik 10 juta euy. 10 juta euy. Asik. Mungkin sare. Tibra ini benar aja ngolor teh. Kesempatan masih ngalor lagi menitibah gitu. Macam yakin. Kudu dites heula. Beneran tibra teh ya. Cing. Penasaran aing. Si anjing tibra keneh wae dikadek-kadek goblok. Pakai jurus kedua, aku misalkan can kudang kene wae, ieu kesempatan empuk lah. Ih, kesempatan emas. Benar. Terus masuk aja, masuk. Aha, 7 juta. Suka naik ini pada sapi kamu. Bawa eta TV bawa.
ampun Pak. Aduh, mah nyeri liur di mah, tulungan mah, aduh liur nyeri. Aduh mah. Sopan. Goblok teh. Anjing goblok capek ke. Sopan anjing rek ngabangsat ti lembur aing. Lawan heula aing. Goblok teh sia. Ini ngeong kieu. Interogasi leuk wae lah. Ayo sia heula. Yuk. Sia mau lindung masalah ha. Ini di rumah nanti goreng patut Pak. Paling naon sia doan. Paling naon? TV naon deui sia? Duit. Mana duitna? Mana yang belum ya pokoknya awan. Anjing loba duitna. Goblok. Ampun Pak. Wah, laporkeun di polisi ya. Galis mantap. Laporkeun mah mantap. Awas mali deui. Ih, 10 juta euy goblok. Lumayan. Daripada dibikeun kan bogana. Diker ai. Lumayan. 10 juta. Run. Kapok lah, membaring ya. Aduh, jadi masak kali deh Gusti, baring deh gini kieu karosana Gusti. Pohon kita duit cing TV. Aduh, ini tinggalin TV aku ayo. Anjing. Itu usah salah. Lain mat kurang teh kumaha ya nasi persik Gua itu kumaha ya gara-gara corona lain lama euy da jadinya mah boga itu nama TV-na rusak kumpulna lumayan dong hayang jajan menentu boga duit barudak eta budak awal ieu asbak dibalu mah TV rusak TV-na teh budak tidak kaki itu peradaban itu. aing jadi ribut boga TV teh aing boga TV Atuh bangga nen. Buka pengadatan budak terus gitu mah makanya meuli TV deh di balai 25 percuma tuh. Lain buka budaknya pengadatana aus segala mengarahkan ilungna mulai tama tapi lah mudah-mudahan we ada nu merek atau nu ngajual butuh nu murah lah paling oge kan baik TV leutik oge mulai rumah TV nitot gitulah asal gambaran we Tuh aya nen TV mah di imah teh kapake di lebar 14 in. Kembali lah daripada iba kurang minta rokok 2 bungkus mah. lu bener mat boga bener aduh dasar rezeki anak soleh ya Allah teuing aya rezekina mulai nyirikeun butuhna teh pada aing ngomong. mat ayeuna bawa tuh aing sesabar ya bulan itu budak kalau yang wae itu nu kadua yang ngajual TV euy alus kayaknya tuh TV-na Aya TV manen. TV mah teu kan nyaman pamajikan. Nah hampura. Lahiran tidak pilih. si Ajin siapa anak aing atoh bere TV asing horeng ti nu bilik nyasarua we jeung nu kelo ngomong gitu mah aing Ngobrol teh meuli serius. TV aku kumurang tuh harga TV sakitu tuh kan kurang 2 bungkus mah. Pikir atuh nen maneh teh.
ya. Naon? Kali. Naon, Wak? Enak. Lain geus di mana gimana? Iya, geus nyepis TV, Wak. Asa suliga ieu rokok apa? Entah. Korea mah wae. Lain kunaon biasana ge teu ditawaran teh heuh mungkin nyoba rokoknya. Ben, terus rokok itu rokok ngajaran teh. Tadi enggak ngerokok wae. Capek mau ganggu TV, menang di servis. Lain tadi teh urang teh keur ngobrol jeung si Rahmat. Ngobrolkeun masalah TV. Lain ayeuna TV ayeuna rek dibawa ka mana maneh? Lain, Wak. Urang teh dari teh menang nyervis. Kamu layang, sok we bawa tak imah. Alhamdulillah nu bener nih. Serius, bawa mainnya heureuy sok bawa we tak imah. Pucuk dicinta ulang tiba-tiba teh ya ieu mah alus kene bener. Anyar nyervis bieu. Tuh, Len, rezeki mah di mana, we, Len? Aya we, beli kenangan teh mah. Teu pugu-pugu juga sejak adi mau TV nang servis. Dibikeun ka didinya, Nen. Teh mah harus milik, tidak milik hidup teh. Wak, ayeuna teh buat teh jadwal ronda lah ya. Heeh. Nyanggeus kan urang enak teh bisa ngaronda. Tah ieu TV bawa aku uang ka imah. Jeung ieu lumayan ke rokok jeung kopi. Aya kelawa aduh. Ke rokok jeung kopi 200.000 mahi meureun. Lain paling kadak-kadak bagel kieu. Kan urang teh bisa ronda, Wak. Mere duit. Aduh, bahagia tuh, Nen. Ayo rezeki halal. Halal tuh, Wak. Kan urang teh bisa ngaronda. Tah, ini teh kopi jeung Anda rokok. seorang begitu aja. Nanti lah nyawanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Tuh, nya Adi. Ya Allah, dasar rezeki soleh tah. Aing mere TV kieu sia teh lain tukang laku beli naon TV teh balik. Urang mah moal lah. Ari geus hasil mah balik maren teh. Rek nyobaan TV heula biasa urang keur budak mah. Aing enggak. Kalau gitu mah nya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aneh nah itu. Wayaki mau TV budak teh si Ujang Adi. TV kan di mana? Katanya si Ulen harus milik nih. Tapi alhamdulillah ya Allah. Udah kakek kereta dulu cepet. Rezeki ya Allah. Kalau poho jam sabaraha itu. Aduh, rek nyobaan TV pamere si Ujang Adi teh aing nyaho halus itu aing. Wah, aduh TV teh terlumpur ya. Pengen si Ujang Adi mikeun ka aing atuh si Moleng TV rusak meureunna dieu mah kan. Si anjing palingan TV dibikeun ka aing si Ujang Adi goblok aing sampe awas ya. Mana si Ujang Adi teh anjing goblok. Siga sep tadi tadi. Enak ya. Lain emangnya geus di mana ieu isuk-isuk jam 6 geus kaluar itu mah. Eta dalam hidup didinya berarti eueuh. Lah dieu. Urang teh jual TV. Jual TV naon? Jadi berwarna halus itu buatan Amerika. Coba ningali lah nu kumaha sugana cocok gitu jeung urang. Nya aya Geus bae sabaraha heuh. nya sugan ningali heula lah gitu. Tungguan. Mana TV nya coba ningali. Nah, ini. Kira. Masa apa ini TV mah we? Saya mau bogaeun atuh nu sejen mah TV ge mah ieu mah layar sentuh atuh ieu mah. Siga TV urang ya mah apal. Ulah kasok aku ngaku di dinya aing meuli lagi di Amerika minggu kamari ya teh mau bogaeun di dieu ge. Geus kan masuk ka coplakan 3 juta lah. Oke lah, nyokot heula tuh nya aya yang sakitu we mah. Jeung kurang tungguan. Nya Lah teuing
si Asep teh aing. Ini kesam nungguan aing. Kumaha euy? Duit tadi eueuh aya nu maling. Kira aku anu maling atuh pokona mah urang mah teu nyaho. Ieu bisi dirinya wani sok mumpung can dijual ka batur. Ayeuna we teu naon lah beurang oge duitan. Urang butuhna da isu ku kuduna ge keur budak. Kumaha lamun isukan atuh duitna lah, sugan aya. Heuh teu naon lah, anu penting mah tepat janji we. Murah euy, kumaha? Sep kunaon eta? TV make murah. Aduh kumaha ya murah euy. Deui aya teu nyaho, pokona mah isukan bayar we. Aduh aing mah kumaha ya duit eueuh leungit. Aduh aing mah kumaha ya leungit duit. Aduh aing mah kumaha ya aduh aya duit leungit. TV leungit aya sunen kudu dibayar 3 juta di isukan utang. Aing apes 3 kali euy. Aduh